Wah, Aji kacau. Ojol kacau. Kacau Aji kacau. Datang sih mah kacau. Kacau kumaha? Alah, aing nu ripuh nama aing. Alah, halain naon Aji nyaho budeg di jelema teh. Nyaho aing budeg, sia teh Aji budeg aing nyaho. Wah, kacau Aji. Hah? Bating cager. Moal cager Aji moal. Nepi ka kiamat datang oge. Wah, garanya ku sia tempo kada budeg Aji budeg sia teh. Budeg sia teh budeg. Aing geus lalajo dina YouTube Aji. Budeg sia teh ketika aing saha nu maot Aji. Pasti anjing pasti teh. Aing nyaho lah. Bapak maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha maotna gitu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Alah nyaho anjing aing kitu sia teh. Tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Moal cager-cager moal. Bolot sia teh. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Ulan tah. Cek aing oge anjing. Budak anjing, budak. Tutut lebok anjing. Kumaha Gusti? Dong dijawab percuma. Diterima. Nona tutut anjing tutut. Hakan ku sia jeung canggang anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia jeung cangkangna. Nona duh, kita ka aing geranya merong geranya. Kita minta tolong ka aing merong geranya tempo. Geranya diterima. Nona tuh merong geranya tempo anjing tempokeun. Geranya siapa tempo heula tuh. Geranya merong ka aing minta tolong ka aing, aing pusing. Geranya geura. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyahoan, cek aing bakal nempok aing. Bakal langsung. Beuh anjing. Bau bangke sasungut teh. Naon cenah? Cek dunungan teh kumaha anjing. Naon cenah? Tutut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh sia anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah, nuhun alhamdulillah da kitu da di si abdi mah deukeut jeung dunungan. Iraha maotna. Naonna iraha maotna. Wah, aya we pun bojo mah didorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Naonna teu nanya pamajikan sia. Oh, insyaallah. Engke upami di si abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, ai diajar ngaji maka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya anjing. Gusti teu ngomong teu naon nya janji. Aduh. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si anjing. Nya hiji pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak. Seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya anjing. Lan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanya ke seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2. Cirina teh upami teu lada karetna hiji.
tak upami nu teu ngangge karet tak eta teh bangkrut. Ya anjing. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanya ke seblak anjing. Lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nya sakola atuh sakola anu ageng lalaki sakolana teh di PAUD nu ageng tah nu alit mah awewe sakolana teh di SMP jabati budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD dibalik is seblak sanes dagang tutut dagang seblak lain urusan seblak anjing urusanna dibalik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumaha karet si kabdi oge aduh alah urusanana anjing SMP jeung PAUD anjing is panginten eta mah karet mah hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jigana nu hijina pegat teu urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karetna naon kumaha sia anak sia tibalik anjing kabina-bina teh aing urusanna jeung anak sia goblok lain jeung seblak anjing dengekeun ku sia anjing kabina-bina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh keke ustad anjing aduh kabayang dititah dakwah ka Don Macul aduh insyaallah nya urang tina alif-alifan we tina alif-alifan da abdi ge diajar ka Bapak Haji Yayan ti Tanjung Sari anu gangguan pesantren ti Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar bulan insyaallah ke ku abdi di Pasianda abdi teh ke ustad nya asok tak bulan naon nenek oh dakwah alhamdulillah teh panggung ka panggung teh lumayan da abdi mah teu ngahargakeun non teu ngahargakeun naon nenek ke hiji-hiji atuh abdi rieu teh si anjing eueuh nu nanya hiji-hiji anjing aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia amin mudah-mudahan insyaallah aduh amin si goblok alah insyaallah ke abdi upami salira hajat ke ku abdi pangdakwahkeun dengekeun ku si haji lamun sia dakwah di maing heung sia keur dakwah dina panggung keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihanap anggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum aing dihanap gosrek tah kitu atuh ngadukung ngadukung nya si haji diuk anjing ieu mah bener sih teh mah bener ulan teu ngomong da dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong teh sia dengekeun labok anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si anjing aing mencus disangka bedug aduh